Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Wilujeng Sonten, sobat-sobat borangan dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di suatu daerah yang konon menurut cerita masyarakat memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Nah, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu sesepuh daerah ini. Kemudian beliau juga masih salah satu keturunan dari salah satu sesepuh yang membuka daerah ini. Nah, Assalamualaikum Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawalarna. Mohon. Hapunten ngawagal kana waktasna Pak. Ieu teh sim kuring sareng tim Wanci Sarepna ngahaja ngajugjug ka ieu tempat teh hoyong terang karena sejarah ieu patempatan. Nah, anu mana mudah-mudahan sejarah ieu teh tiasa janten bahan edukasi kangge sobat-sobat borangan anu aya di mana wae. Gitu Pak Enten. Langsung aja Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sim kuring wastama nu katelah Mamang Asep panggilnya. Upami disebat tokoh masyarakat mah panginten masih tebih lah ka tokoh masyarakat mah. Nanging kumargi salah sawios keturunan langsung ti Mama Haji Sulaiman anu anjeunna teh pendiri anu ngawitan ngabuka lembur nu katelah ayeuna disebatna Kampung Gandol nya. Gandol. Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Ta ieu lembur Gandol teh berdiri di kisaran 1850. Janten masih 2 abad kepengker. Kapungkur mah eta leuweung geledegan. Sebagian sawah pangintennya. Nembe aya lembur teh nu pertama lembur teh nembe Garung, Cipulus, Cigagak. Kakadieuna aya Galumpit, Gandol mah terakhir di 1850. Nah, anu janten sesepuh nu ngawitan ngabuka lembur teh nyaeta abdi mah generasi kalima panginten Bao nya. Nyaeta Mama Haji Sulaiman. Ai kapungkur mah upami ngabuka lembur teh aya 3 unsur. Janten aya ulama, aya jawara, aya sudagar. Tadi antawisna teh Mama Haji mah panginten ulama golongan teh. Upami di golongan sudagar mah abdi kirang uninga saha. Tah aya golongan jawara namina Mbah Jayan. Tak Mbah Jayan mah asli Banten. Mama Haji ge kemungkinan mah di Banten kumargi upami ninggal kanu sejarah tahun 1800-an tos janten haji nya. Hartosna kan penyebaran agama Islam nu ngawitan di Jawa Barat mah di Cirebon. Tos Cirebon, Banten. Nembe daerah sanes sapertos Garut, Tasik, Bandung sadayana. Janten kemungkinan di 1800-an mah Mama Haji Sulaiman teh kemungkinan mah Banten. Mung dugi ka ayeuna baik itu keturunan mau komo nu sanes teu uninga. Asal mulana ti mana eta Mama Haji sareng saha bojona dugi ka ayeuna oge paremun obor gitu. Nanging ari palaputrana mah aya sadayana di antawisna abdi mah ti turunan Madasik. Madasik teh salah sawios putrana Mama Haji Sulaiman. Tak ayeuna teh turunan Mama Haji Sulaiman di Gandol teh tos generasi ke-8. Abdi mah masih generasi ke-5. Generasi ke-5 nu panganomna gitu. Kenapa? Kita rada tertarik ke kahiji nami ya Pak nya. Nami Kampung Gandol. Kan pami saur sepuh-sepuh kapungkur mah teh sembarangan ya. Masihan nami lembur teh. Tah abdi yang terang sasakala nami Gandol teh kumaha? Gandol teh upami dina nami mah aya 3 penafsiran ya teh anu kaguar ku abdi. Nu kahiji secara bahasa Gandol teh lembur anu menonjol gitunya. Hiji daratan anu menonjol ka daerah perairan.
sapertos bisul gitu tah nonjol janten di teh toponomina teh sungai sawah daratan tah si daratan teh nonjol ke antara sungai sareng nya kanu antara perairan tahu pamit dina toponomi bahasa aya deui versi anu nyebatkeun gandol teh caket kanu gondol hartosna teh naon upami beuti mah buahna lah kumahanya penghasil pangan yang baik lah moal kakurangan pangan gandol mah gitu hasil bumina sae lah intina mah kadinya panginten terus oge aya anu nyebatkeun kapungkur di dieu teh aya sodagar orang Jawa tah si orang Jawa mah pan si benokna teh di nu palebah pundukna teh ngajenol tah disurbat juragan kan kapungkur mah upami aya anu beunghar teh disebutna juragan teu terang namina juragan naon juragan jenol cenah padah ngajenol ieu nah janten upami aya bade kalemur mana bade kalemur juragan gondol gitu janten weh gandol gitu tah eta salah sawios panginten gitu kapendak tah upami pangersa Mama Haji Sulaiman teh mangrupikeun salah satu tokoh ulama tah panginten aya salah saji peninggalan atau napi naon wae anu diwariskeun ku anjeunna teh hajinya mohon upami patilasan anjeunna mah aya makamna nya anu ayeuna makamna teh katingker ku wangunan komplek Wijaya Kusuma aya di blok C eta teh kapungkur mah eta teh leuweung gledegan lah kebon tatangkalan arageung tah di tahun 1803an nya dipeser ku developer dijantenkeun komplek tapi upami makam Mama Haji mah alhamdulillah masih teu dibongkar mohon kumargi punten nya sanes ieu mah sanes kliniknya anjeunna oge gaduh karomah janten di antawisna punten lamun abdi dianggap berlebih-lebihkan gitunya doser ge moal biasalah bongkar mohon da kajantenan sapertos kitu teh seueur di salah sajana di makam-makam anu berkaromah upami bade dibongkar teh emang teu tiasa tah malihan mah eta di dinya teh nya aya tangkalimus kapungkur mah di makamna teh teu aya nu wantun ngalaan oge tah si tangkalimus teh mung ayeuna mah dituar ku marge nya kitu kondisi tos rapuh bilih ninggang kanu bangunan teu sembarangan jalmi nu tiasa nuarna oge gitu tukang ahli kanu kai ge seueur nu alim nuarna teh malih punten abdi kantos nguping nya kantos nguping ti sepuh saha nu wani ngagunasika patilasaan Mama Haji paling untung gelo kadituna maot punten eta ari abdi mah nya percanten teu percantennya tapi abdi mah yakin gitunya da ai ngagunasika mah berarti kan ngareksaknya ngareksak patilasan komo ieu patilasan ulama nya lah nginten haromnya hukumna oge gitu sanes mi Gusti nanging kan melestarikan mau pusti gitu ya istilah ngajagi lah gitu panginten janten upami ditarik karena kesimpulan nama kurang teh tekenging ngarusak karena hiji tempat anu tos diamanahan ku para sepuh-sepuh laras gitu komo upami pangintennya di istilah nama ditukerkeun kanu dunianya ayeuna patilasan ulama terus ayeuna diical artosna dianggo puguhnya punten harom pisan menurut secara agama ge atas kelasnya hukumna mohon tah upami ditinggal tina perjalanan anjeunna panginten anjeunna teh mangrupikeun salah satu penyebar agama Islam anu mana kapungkur teh penyebar agama Islam teh henteu dibekelan ku ilmu agama hungkul panginten aya salah sawiosna ditinggalna tanapi karomahna tah abdi yang uninga anu pernah kajantenan pernah janten saksi mata katanya karena karomah pangarsa eta teh aya naon wae Pak
Upami karomah mah anu kealaman ku abdi nya di antawisna lemur gandol mah sapertos aya naon aya nu ngajagi gitu. Naon nu ngajagi teh contoh kieu. Setiap aya bangsat we sebatkeun populer nama. Nu lebat ka gandol lamun teu aya anu nuduhkeun ku urang gandolna nyalira moal tiasa uih. Terakhir kajantenan di sekitar tahun 2019-an lah, 18-19 aya anu nyokel rukonya nyandak mobil sabaraha nih da seueur komplotan sanes kabur kalah lebat ka lemur puputeran eta salah sawios aya deui kapungkur malihan mah anu nyegiknya nuju abdi alit ya tahun 80-an aya bagong dikepung kenging digandol bade di itu teh bagongna geus ceurik nyerucut cimata alah ternyata teh anu nyusulan Kang ya bojona tak eta tahun 80-an terus saur sepuh ieu mah kaleresan pun bapak mah kapungkur di Laskar Perjuangan nuju zaman Belanda nuju zaman Jepang zaman kemerdekaan pangintennya saatosna zaman Jepang teh kan Belanda lebet deui ke Bandung nuju Bandung dibombardir teh lemur gandol mah tina pesawat tempur teh dekat tinggal katutup ku haseup sapertos aya halimun mohon janten dekat tinggal we matak gandol mah teu aya pengeboman sekitar padahal ujung berung ka ditu mah Cicadas alun-alun seep kan ke Belanda di bumi hanguskeun gitu gandol mah teu katinggal tina pesawat teh pamitos ka dieu teh muter deui uih deui eta salah sawias disangkeun mah tayana naon mohon salah sawias karomah nu sanesna seueur nya nanging walau alam eta mah nya di antawisna upami sasih mulut saurna ku kilanceuk lah pernah ninggal pisan mah upami anjing cenah babaungna teh sapertos ajag gitu tinggal ka palih wetan nah didinya teh moncorong cenah pelonong saageng baskom alit tangin cahaya buleut lami-lami teh si cahaya teh manjangan siga obor ka kalincesan teu aya weh teang weh tapakna teh aya tilas maung mohon nah eta teh ternyata maung sanes maung tapi goib hodam mohon tah anu percanten mah saurna eta teh hodam bodyguardna Mama Haji ai kan ari Mama Haji mah teu mungkin janten gitu nya anjeunna ulama penyebar Islam nya janten nu kitu kan gitunya abdi oge lah sama sekali nolak upami aya hanggapan eta Mama Haji kitu panginten salah sawias hatur nuhun pisan Pak Asep ieu teh mangrupikeun ilmu anu enggal Kang abdi mah nya kumargi tos lami abdi kukurulingan di daerah dieu nembe mendakan gitu bahwa di teh aya sejarah anu aheng. Nah, mudah-mudahan sejarah ieu teh tiasa janten pembelajaran kanggo sobat-sobat borangan anu aya wae di mana wae gitu. Atur nuhun nya intina mah panginten kieu lah nya urang teh kahiji naon anu ditinggal ulama teh sanes ditinggal teh sanes makamna nya mohon tapi ajaranana intina meureun anu tadi teh saha nu ngaguna sika bakal hancurnya hartosna urang kedah nyekel amanah nah di antawisna teh eta di antawisna sareng anu disebat ditinggal teh pan warisan ulama mah sanes makamna sanes tanahna sanes naon tapi ilmu naon amar ma'ruf nahi munkar panginten ilmu agama nata eta panginten kangnya mohon atuh hatur nuhun pisan Pak sekali deui sobat-sobat borangan dimanapun Anda berada mudah-mudahan sobat-sobat sekalian tidak puas akan sejarah ini sehingga sobat-sobat borangan berinisiatif untuk mencarinya sendiri. Nah, ka sobat-sobat borangan anu bade ziarah ka Mama Haji Sulaiman mangga sumping we langsung ka dieu anu alamatnya di mana Pak? Kampung Gandol lebet nama sih eta teh RT hiji RW 10 di komplek Wijaya Kusuma Blok C. Oh, tah eta panginten alamat nama
Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.